bidani Bismillahirrahmanirrahim. Usul bidani tadi pirang-pirang asal apa bid'ah fil islami dina agama Islam eta sabuatun pabid'ahan teh sadayana aya 7. Yang dicarioskeun ku Nabi urang sadayana nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bid'ah teh kabagi kana 7 bid'ah. Tapi untuk 7 teh bercabang kabogaan anak itu. Tapi ketika teh kasebatkeun aya 70 ilmu tanu bener dengan ukur hiji. Qala paratos ngadarusa al-alamatu jalmi anu seueur ilmu al-mujtahidu anu ati-ati dina ilmu dina ibadah as-sayyidu Ali ibnu Abi Bakar as-Saqafi nyatana Syekh Ali bin Abi Bakar as-Saqafi al-Alwi nu bangsa Alwi napa mugi ngamanfaatkeun saha Allah bihi kaitu Syekh Ali bin Abi Bakar as-Saqafi fi kitabihi dina kitabna itu Syekh Ma'arijul Hidayati nunamina kitab Ma'arijul Hidayah paslun ariya hiji pasal memberi diterangkeun ku anjeunna wahdar jeung kudu sieun anjeun ya akhi hai dulur kaula minal bidai tina pirang-pirang bidah wa ahliha jeung ahli-ahlina itu bidah wa badaha jeung kudu miceun anjeun kana itu bidah wa hajur jeung kudu nepihan anjeun ahlaka ahli-ahlina itu bidah wa'in jeung kudu ngabalieur anjeun an mujala sati arba'ina tina riungan-riungan anu ngabogaan tukang bid'ah. Yang disebut bid'ah teh pada orang nu teu dibid'ahkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di agekeun ku para ulama dugikeun ka wahdar minal bidah sisieun anjeun ku ahli bidah sanes sieun unggul ka ahli bidah malah ka ahli-ahlina sieun tina bidah jeung sieun tina ahli bidah wan badah yang kudu miceun anjeun kana bidah malah kudu ngajauhan untuk dicarakeun teh wa'in an mujalasati arba'ina jeung kudu ngabalieur anjeun tina riungan-riungan anu ngabogaan tukang bid'ah wa'am jeung sintaran anjeun anna usulal bid'ah sanyana pirang-pirang pokokna bid'ah teh fil usulina pirang-pirang asal dina pirang-pirang pokok bid'ah kama secara perkara da karohun paratos nyarios kana itu mah saha al ulama'u pirang-pirang ulama
teka cariusan ulama harus dicatat dina sapali dia tidak diizinkan Allah. Turjamu mangka dibalikkan. Turjamu mangka dibalikkan dia bidah ila sab'atin kana wujud. Jadi bid'ah teh tadi nama ayat 7 itu maksudnya al-awwalu anu awal eta al-mu'tazilatu kaum mu'tazilah al-qailuna an-narum ya kaum mu'tazilah bi annal ibadah kalian sanyana pirang-pirang jelema eta khalaku ngadaramal ieu ubat amalahum kana pirang-pirang pada melanana itu si ibadah wayan pauna jeung ngeuweuhkeun ieu ibadah arru'yata kana nyaksi ka Allah Subhanahu wa ta'ala wa yujibuna jeung ngawajibkeun ieu ubat sadayana as-sawaba kana pirang-pirang ganjaran wal iqamah jeung kana pirang-pirang siksaan. Wa hum arina itu mu'tazilah eta isruna firqatan ayat 20 golongan. Kami mimpi nuka hijina muka sebat ahlul bid'ah teh nyata mu'tazilah. Tapi mu'tazilah mah al-qailuna bi annal ubada khalaqu amalahu. Nu nyarios dina lambeina nepi kapan diitikada ku hatena. Jadi sanya jelema teh khalaqu amalahu anu ngadamel ieu ubad amalahum kana pirang-pirang pada melanana itu si ubad. Jadi lengkahna rasa nanti kumanina lebihkeun ka urang ibadah ngarasa bijil tu urang malih nyarios dibisakeun ku Allah teu karasa ku Allah. Tu bageula kaum mu'tazilah kena teu kasabari pada melanana kadang di aku urang khalaku amalahu ngagaramal karena pirang-pirang pada melanana maka angkat kakawet kaki dua kawetan boga rasa suku nubisana itu itikat mu'tazilah dan sok sananya kurang terapal malah rasa telah mengulang terasa jadi kaum mu'tazilah. Jadi sabaraha tahun urang boga rasa pada melatih urang anu bisa bikin ka urang angkat kasar ikhtiar boga rasa ikhtiar jeung kasarmu ngadatangkeun rezeki leungit pada melang Allah digantian ku pagawean kasar jeung ikhtiar dokir nama urang teh alhamdulillah diislamkeun ku Allah iman ditapelkeun dina hate tapi pate kadang hampir sami jeung kaum mu'tazilah nu yakin dari selamat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanfauna ar-ru'yata jeung ngeuweuhkeun ngadeuayakeun nganapikeun kaum mu'tazilah ar-ru'yata kana nyaksi ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang moal bisa nyaksi ka Allah itu bahasa urang moal pantes deket jeung Allah nanti urang moal pati teuing ngadeus ka Allah Subhanahu wa ta'ala sabener-benerna padahal siksa paling keterangan wa anna liqa Allah li ahlil haqqi haqqun jeung sanyana jalmi nyareketan ka Allah wasilah terapan tunani nabi Allah ke ahli benar mah benar nanti dan marah mah mereka ahli betul benar malah ngeuweuhkeun gitu